Asih mengagarang anu mawa kabagjaan pawakilan hari mama nani anu demplon kembang mesari teh jadi implengan dina peting panongtongan Bapak wakilan hari mamah nani anu demplon kembang asari deui mustika pegang katilas rakeun gudawang mama nani anu pangdemplona sari rasa moleang diri asa kumalayang bapak wakilan hari mama nani si demplona kemang sari juri kang lompang maksa enggak ngalengapang nang napas marangan napas rasumarang mamah nani si demplon kembang sari papasangan dua angan ngompres ramongan nah bakal mamah nani si demplon kemang sari kacatet dina sajarah mamah nani si demplon kemang sari deui tapi kiwari kadede ilang siana barang peting ayeuna tinggal nyarina mama nani si demplon kemang sari deui najang arang subagya taya haratina mama nani si demplon kemang sari nu puguh kemang gening panjang bapak wakilan hari Duriatma joreng jangan tihang marangan ebna rakeun mama nani si demplon kemang sari deui ngolepat ngojat nying kahangan jangan ditepakeun apa wakilan hari anu pangabageurna teh ninggalkeun tresna asih nu di pika mama nani si demplon kemang sari carita tadi nganukur jadi panjang
kembang sari di pangeran Panajang durian gening agan jadi utusan batin jumerin Bapak Wakilan Hari dan Pake daerah Kalangka ngalang-langan Mama Nali anu pangdemplona sakembang sari dede awaki tunggara diri sorangan asih mau ngagaran anu mawa kabagjaan apa nawawang mama nawawang sindang asari jadi emplongan dina putih pangan tenan mustika pegat ketilas tegut kudawang rasa ngeliat grup radio Purana mana-mana anu sayang juring kang lemapang maharengan wakakna lengkang Mama nani si pangdemplon nak sakembang asari heas nanapas marengan pasrah sumaran Mama dede kurang kidul deui anu bageun apa sangat dua angan jorang ka bunga nah bakal kacatet dina sajarah aki kase anu pangbageurana tapi kiwari kadede ilang eusina aki kase deui urang peuting nganukur tinggal nyerina najanara subakang taya parantina nukubu kama gening panajang duriatana Bapak Wakilan Hari kembang sari deui joling jangat tihang majehna Maryam bengong ngolepat jangat nyinggahan jangat nupangeun ninggalkeun tresna asih nudi pika mama